Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Yesus nyarioskeun deui misil ka jalma rea. Karajaan sawarga teh saperti ieu misil. Aya hiji raja rek nikahkeun putra pamegetna. Miwarangan badega-badegana nyusulan ondangan sinageura daratang kana hajatna. Tapi nu disusulan arembungeun datang. Raja miwarangan badega-badega sejena. Nepikeun amanat ka para ondangan. Hajat geus tarapti. Geus mencitan sapi jeung anak sapi nu pangalusna, geus sadia sagala rupa. Mangga sarumping nungkulan hajat nikah. Tapi nu diarondang teh arapi lain bae. Tinggal leos ka pagaweanana, aya nu ka kebon, nu ka toko. Malah aya nu terus ngarejeng ka badega-badega teh, terus ditareunggelan di paraehan. Raja kacida benduna, tuluy ngirim balad numpas jelema-jelema nu maraehan, padumukanana di huru. Tuluy nimbalan ka badega-badega. Ieu hajat geus sakieu sadiana, tapi nu diarondang teh ayeuna mah geus teu layak kadarieu. Kusabab eta pegat ka jalan-jalan gede, nu laliwat saha bae ajak ka dieu sing loba. Badega-badega arindit, sakur nu liwat, nu bager, nu jahat kabeh diajak kana pesta, balandongan hajat pinuh. Raja lebet ka balandongan ningalian. Ret katingalieun, aya semah saurang anu henteu make pakean pesta. Tuluy dipariksa. Kisanak, kunaon henteu make pakean pesta? Jelemana ngabetem bae. Raja nimbalan ka abdi-abdina. Barogod ieu jelema leungeuna jeung sukuna, alungkeun kanu poek, sina ceurik nandangan sangsara. Saur Yesus deui, anu disaur mah loba, tapi anu kapilih ngan saeutik. Urang Parisi ngalaleos, tuluy badami rek ngajiret Yesus ku pertanyaan-pertanyaan. Tidinya, nitah murid-muridna nemonan Yesus dibarengan ku jelema-jelema golongan Herodes. "Paguru," ceuk maranehna, "abdi terang Bapa jalmi jujur. Bapa ngawurukeun pangarsa Allah ka manusa kalayan satarabasna, henteu inggis ku pamanggih nu sanes. Margi Bapa mah henteu pandang harkat. Kumargi kitu, kumaha pamendak Bapa perkawis mayar pajek ka Prabu Rum, ngarempak hukum agama urang atanapi henteu." Yesus anu uningaeun kana eta maksud julik ngawaler. Anu marunapek, rek mancing kasalahan kami maraneh teh. Coba kadiekeun duit anu ku maraneh sok dipake mayar pajek. Maranehna ngasongkeun duit. Gambar jeung jenengan saha ieu? Yesus mariksa. "Prabu," jawab maranehna. Saur Yesus, "Bayarkeun ka Prabu nu kagungan Prabu, bayarkeun ka Allah nu kagungan Allah." Diwaler kitu maranehna ngaharulang tuluy arindit. Dina poe eta keneh aya deui anu daratang ka Yesus, urang Saduki. Ieu golongan henteu percaya yen jelema bakal harudang deui tina maotna. "Guru," carekna, "Musa ngajarkeun, upama hiji jelema maot teu gaduh anak, randana kudu dikawin ku dulur nu maot supaya gaduh anak anu bakal diakukeun kanu parantos maot tea. Kapungkur di dieu kantos aya 7 jalmi adi lanceuk. Nu cikal kawin tuluy maot. Urut bojona dikawin ku nu kadua. Nu kadua maot, awewena dikawin ku nu katilu. Kitu bae saterusna nepi ka maraot 7 hanana.
Akhirna awewena oge maot. Tah, dina waktos nu maraot teh dihirupkeun deui, bojo saha eta awewe teh. Margi tujuhanana parantos ngawin manehna. Waler Yesus aranjeun kacida kaliruna, lantaran tacan ngalarti kana kitab suci jeung kana kakawasaan Allah. Jelema sanggeus hirup deui tina paehna, kaayaanana bakal saperti malaikat di sawarga jeung moal kawin deui. Kumaha aranjeun tacan maca timbalan Allah ngeunaan dihirupkeunana deui anu maraot. Dawuhan Allah kieu, kami teh Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub. Allah teh Allahna nu harirup, lain Allah pikeun nu paraeh. Jelma rea mah ngadenge eta piwulang teh kacida resepeunana mani arolohok. Barang urang Parisi meunang beja yen Yesus geus ngabungkem urang Saduki, tuluy bareng ngadatangan ka anjeunna. Nu saurang guru agama Yahudi nyual ka anjeunna rek ngadoja. Pokna, "Guru, parentah nu mana dina hukum agama anu pangutamana?" Walerna, "Masing nyaah ka Pangeran Allah maneh terus jeung hate, terus jeung nyawa, sarta terus jeung budi akal. Ieu parentah anu pangutamana jeung pangpentingna. Nu kadua sarua pentingna, nyaeta masing nyaah ka batur kawas ka diri sorangan. Sakabeh eusi hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi liana gumantungna ka ieu dua parentah." Sabot urang Parisi di darinya keneh ku Yesus dipariksa. "Kumaha ari ceuk aranjeun? Turunan saha ari Kristus?" "Turunan Daud," tembalna. "Lamun kitu," saur Yesus, "kunaon Roh Allah maparin ilham ka Daud supaya nyebut Gusti ka Kristus? Geuning saur Daud oge, Pangeran ngadawuh ka Gusti kaula, calik di dieu, katuhun kami, nepi ka sakabeh musuh hidep taraluk nyaruuh ka hidep." Kumaha nu mata Kristus disebut turunan Daud? Sabab Daud nyebut ka anjeunna teh Gusti. Maranehna teu bisa ngajawab sakecap-kecap acan ka Yesus. Ti samet harita teu aya anu wanieun deui nyual ka anjeunna. Sakitu dawuhan Gusti Allah.